budak tiga rawe gitu nya. Teu rame ngopi lagi sarangan wae, wah batur. Belayan kasih sayang AA selalu terasa di ubun-ubun. Nyai yang takkan luntur walaupun digosok sampo Ronaldo. Puisi naon eta teh? Cicing sia mah mau ngarti aing keur falling in love ya jeung si Nyai dengekeun we Den. Siap. Jika memang dirimulah tulang talengku, oh Aedi, maka bangunkan aku dari mimpi buruk. Nah, sudah. Ika gugur. Nah, sia nyengir. Oh, kayak kene. Bener ya. Oh, Aedi, jika engkau ingin membuatku bahagia, maka biarkanlah aku mencintai Sobleng. Maka jadi iya teh. Naon sia teh yang seurikeun ka aing? Teu ada. Aya keneh bacakeun puisi nanti tuh. Maafkan Nyai Aedi, tolong biarkan Nyai bungah. Nyai sudah tak tahan dengan semua musibah ini. Wah, marukna aing rek patah hati meureun. Sedih meureun ah. Henteu aing mah. Dan Sabar. kuat, Sabar tong ceri, we atuh sabar sing kuat. kuat, aing gak tahan. Itu kuat kunaon itu sabar. Hah? Kuat Kuat naon? Kunaon itu kunaon tong ceri kok cenah kuat. Kuat dan itu kuat masuk aing diticak. Maaf ya. Lain patah hati ku si Nyai ya mah ieu kalayak ku sia goblok. Hampura ya. Ka mana tong mangkat euy. Kalau mangkat euy. Kade ngorolong wae bari sedih. Cerik teh. Sorangan wae, Dek. Tadi ayah ya di teh. Tapi dia mangkat ka mana mun kitu tak? Bari ceurik sedih cenah teh ka mana mun nyuruyuk wae leumpang sorangan wae. Sedih kunaon cenah? Tadi teh aya eta mana teh nyaritakeun puisi. Puisi di awewe nanti di mana mun catan teh kitulah chattingan. Si Nyai meureun. Meureun di Nyai mun heueuh. Nah terus mana teh ting kumaha tah itu aya anak oblengan di puisi teh. Ya si Nyai lagi ngechat ka urang. Kumaha teh? Nyai yang putus cenah si Edi. Astaga pegan ceurik atuh sedih. Lagi ngambek ka urang urangna. Jadi gana enak kerneangan di teh kali cuman tuh. Kaku penelingan. Dilok deh neangan aing teh, Dek. Nyaan jangan obleng. Yang bisa aing mangkat naik nyumput Nek umpet wae. Bisi bedu ka aing. Mending amprokan. Kemarin kayak ngamprokan ka jeung si Nyai bareng aing. Jeung si Nyai. Kabeh kerasa nyerina. Idi bisa aja. Mangkat nya. Siap. Urang sorangan ini dia. Ya, naik milo. Embu Yang geus mangkat heula. Ayo siap. Yang dukun nu sakti jeung jaga-jaga. Oke. Ada jalanan. Ya banjir lesan. Tuh, mau rampok di jalan we kumaha nya eta. Malang bising kunaon teh. Ya nama orang eta heula ngampi heula ya. Munduh. Heula Buruh mana ku si Sobleng gitu. Aing. Rupa nih modal di dinya. Pamane dogain kana. Nu modal. Aduh.
Rupa-rupa we. Akhirnya. Dah, sudah nyaman. Ini wae. Udah ngerangan wae ya. Ayo engke we ngobrol lah putar arah we putar arah. Engke ngobrol lah. Ayo putar arah putar arah. Syukur sia ka dia. Ayo putar arah. Sebenernya ya, naon eta? Buru-buru wae ki numpang motor teh meuli buru-buru. Babaledogan. Tapi aing kalah kamu ngabaledog nu keur modal. Anu modal di mana tuh? Kuat gogorogokan itu ku aing di baledog. Katimbu batu. Katimpu. Benjut buat den. Ampun. Duh. Betak aing tadi kita buru oge. Ampun, ini orang nek tarik apa kebaya? Nek tarik apa kebaya? Ayo, urang tarik we. Ayo siap. Ayo. Ayo, siap. Kamana lalampahan ya ye. Mana aing keur bingung. Kabogoh direbut batur. Aing enta tulung ka saha nya. Kasih balak ah. Aing enta tulung ye, kasih balak. Pasti manehna nulungan. Tapi di mana nya si balakna? Aing sia eta mah sok teu puguh padumukanana. Mananya tapi arep ieu teh angan sugane aing amprok kasih balak. Mana wae lah ku aing teh angan. Apa di dia di suge? Aing kuring. Dia lah ka dia. Kunaon? Gesang badag gesang lembut aing nyangan sia ya. Kunaon sebenarnya itu caritakeun aya naon? Aya masalah, geus kek nah ngopi heula tapi duh capek ya. Kopi batur mah tong minum. Cai. Aduh capek aing geus kukulilingan deh. Wah. Meneranyakeun aing ka batur sih aya sebalak tuh. Wah, eta mah sedang tuh. Padumukanna ge. Ngarokok heula. Gede ieu, gede tah ge. Jing lah. Kunaon sebenarnya ieu teh? Nah, aya naon? Kieu lah. Aing teh ka dieu teh sabenerna rek nyanta tulung. Tulung naon? Nya kabogoh, direbut batur lah. Aing minta tulung pangomongankeun nah. Itu kajeng aing mangkat bareng ka ditu. Usaha teh ya. Nyake. Pokona geus di ditu lah ku aing dibejakeun pokona. Aya we budakna. Hayu tulungan aing, blak. Kumaha ieu? Nya euy ayeuna rek kumaha? Eta kumaha ayeuna ieu? Nya geus urang teang we hayu ka ditu. Ayo atuh. Ayo berangkat ah. Salah. Oh lain ieu. Ieu. Oh. Kamana setana ya, Blek? Dibalik salah. Astagfirullahaladzim, ketinggalan sialan. Oke, angkat dia deh. Bisa lupa weh. Ayo lah mau
ngopi teh me duaan wae ai barudak kamarana itu. Tomanya ke barudak, aing keur boga anya aya masalah biasanya yang sebedol salah paham. Masalahnya kunaon? Ini masalah jeung si Nyai, biasa salah paham. Heeh. Si budog bogohan ka si Nyai meureunnan. Si Nyai saya geus anya si budog teh. Terus nyina geus mungun Geus bosenan. mungkin da teu ngabahagiakeun meureunnan. Terus Hayang ka urang. kumaha? Nya kumanya orang bingung da. Ieu teh nek curhat ya dia teh kita cuma nek carita lah orang kumaha gitu orang teh. Kudu ngajelaskeun ka si bedogna gitu. Geus bingung ngomongna. Mainnya sok galak teh kan sok make emosi wae kan ka urang teh. Jadi ayeuna ka mana si bedogna? Terus can pagi aing tadi cek si Deni mah tapi beurang teh neangan we aing teh. Kan saing teh aing mangkat we tadi mah neangan guru dukun gitu supaya aing teh kunaon gitu kumaha bisa dikumaha gitu. Geus. Tong dipikiran teuing si bedog mah. Ya ngopi lah ya. Siap. Aduh. Halo. Dia ngopi. Nyimpang lah, malu ngopi. Beng, lai. Yuk. Siap. Aduh. Pas di mana teh ngopi lah ngopi. Pas di mana? Pas di mana? Eta hulu di Bangkara kitu kunaon? Sieun nu ripuh kitu kunaon? Ngopi heula tuh ayo. Goblok ayo ke modal. Anu maledok ka Kita panggil juga orang. bongko, Beng, bongko. Betul di mana? Biasa dol boy. Sama sana kok eta kain motor boleh nyuci tuh boy. Aduh, Geus ngopi. bongkar gitu kan. Aduh, ayo buat itu. Aing jelema anu nimpungna. Lamun kepanggih wae tangurangna eta budak. Wah. Berarti kumaha geus. Porok Biasa kapan? ya. Semuanya sa benjut bayar benjut ieu mah. Tong Ngopi ngopi lah, lah ngopi. pagi mah ya. Ngopi lah. Heuh. Tapi ulah muriangan. Tadi mah ya blank lain. Sok-sok. Seger. Adi nyeri sirah oge itu kopi mah. Alhamdulillah seger mah. Lain gini handuan wae ka mana si bedog. Tuh ngomongkeun si bedog lah enak mah. Urang keur boga masalah nih si bedog biasa salah paham. Lain blank. Ai masalah teh masalah kumaha ieu teh jeung rek kan buat ai masalah ieu. Iya mang cerita nama. Kela. Naon itu di mana itu jauh kene? Deket eta aya Masa? udah loba ngomong icing ku aing Ay, siap, deket siap. eta emang Mana sih teh mana? imah nama di kidul tadi dia mah tempat ulina tuh raya ngariung tuh Pokoknya mah geus lah. Sia mun tong ngilu ngomong, aing nu ngomong mah. atur ku sia siap bereskeun tuh itu tuh Mana? itu Oh eta. Geus ayo urang samperkeun. siap ayo sampekeun Nya geus, ayo. Itu si bedog deh. Si bedog jeung saha itu lain, korek nenggelan aing lain. Korek nenggelan aing lain. Tenang. Bakal kabur. Cing. Jeung saha itu euy. Geus siapa cicing? Buru-burun di urusan aing ieu mah. Cicing mah wau, asa wau ya. Sahanya. Sasa wau ya udah teh. Balak lain. Soblengnya. Kamana wae lur. Anjing. Aing mah Geus gila. gila ieu mah wau mah wau. Kawan. Ayo, Tahu. Lain. si balakku masih aingnya panas ku aing dibawa tidak nguruskeun kalah ka wow aing Mana wae itu ka mana wae urang.
Aisyah ku masih lah diandalkeun teh. Asia tanya, oh, si Sobren teh bebaturan lain baheula. Sia lain ngomong atuh aing bukan masalah jeung di Sobren ieu gitu. Nah, sugan teh sia teu wau lah. Ya aing wau ieu mah. Kayak ai naon sok. Jelaskeun. Ngarebut ka bogoh aing si Nyai. Aing teh rumah sama Rambut, rambut eh. Pam. Kumaha. Ku aing teh si Sobrek teh kan aing ngobrol jeung si Denny. Terus aing teh frustasi pagi itu tuh. Terus kumaha Brek? Kumaha urang supaya damai. Rambut si Nyai. Udah ditengkasan wae ku si. Geus aya kumaha lamun damai udah bae damai. Damai. Lah sia. Mah Breng, Mas sayu damai lah. Damai. Mana ulah boga denam ka urang maneh. Nah, Nah, ieu aing tadi ngobrolnya jeung si Denny teh. oh. Nah, ka sawah aing pagi itu teh frustasi yo lompang aing teh. Kana jongan tanu naon, matikan kembang dilajak ku aing. Bawa tanu di balai dogon, nepi ka beunang anu modal. Oh, jadi ieu manusia. Iya anu ku aing di balai dog teh. Wah, aing sakieu bejuta goblok.